Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng Kang Hamdan dina neraskeun jejer cariyos kasarung kaliang maung. Carita ieu karangan Simkuring Pripados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana sataacan Simkuring neraskeun hanca carita dongeng ceplak-ceplak ningkahna teu kaeng hilapnya wargi-wargi Sunda sadayana supados caritana manjang sareng leuwih gacor deui di kitunya dina ngacaprakna teu kaeng hilap. Subscribe kitunya supaya ceplak we heureuna teh leuwih gacor deui nya wargi-wargi Sunda sadayana. Mangga supaya teu nyangkolong kana waktos ayeuna urang kawitanan deui dina neraskeun jejer cariyos kasarung kaliang maung. Ucil hampura ucil lain emat hayang maraban maneh hampura wayahna kudu kumaha deui da piragu maneh teh meureunna daek adarohak da geuningan teu nyaho isuk ieu teh rek kadatangan si bibi warung jadina teh lat bae poho kana belum sampu anu ngan dua-duana eueuh deui jeung beleumeun eta oge pamere. Ya Allah, ampura ucil ampura ma ampura ucil cek BNI bari ngelus-ngelus sirah si ucil anu masih keneh ceurik ngagukuk bakat ku sedih manehna teh beuteung karasa leuwih peurih deui. Nya emak nya dah kumaha mah piragu uing kudu ngadahar ruhak mah teu hayang teuing mah sanajan lapar oge da ari kudu ngadahar ruhak mah teu hayang mah teu hayang nah kieu teuing mah yang geus lah uing mah rek kaleuweung rek neangan belut atawa ngucap lauk lah sugan bae menang nu loba hayang meuli beas nu loba supaya bisa sababeuteung ucil. Nah ampun Gusti kieu teuing mah cek si ucil bari langsung nangtung teu ngadagoan indungna nembalan harita langsung mawa jejer indit kaluar ti imahna diteuteup BNI anu masih keneh reumbai ku cai mata. Aduh Gusti ya Allah, hampura ucil hampura hampura. Nah urang teh kieu teuing Kang Omon di mana anjeun Kang Omon rek neangan pagawean mah teu kudu jauh akang di lembur oge ari daek mah naon bae asal daek aya bae nu ditepak digawe mah akang. Ya Allah tuh tempo anak anjeun akang batur mah wayah kieu teh isuk-isuk teh areunit ka sakola. Nah ari anak urang boro-boro mikiran sakola hayang geusieun beuteung oge karasa ripu akang geura balik di mana anjeun teh akang teu nempo anjeun kaayaan anak pamajikan anu kacida sangsarana kieu geus 30 peuting. Nah anjeun teh ka mana akang ka mana cek BNI tetep wae masih terus neruskeun ceurikna sanajan si ucil geus teu katempo deui kahalangan ku tatangkalan anu diliwatan anakna. Tapi sanggeus ceurik balilihan harita BNI teh sadar kana purwadaksina manehna teh kudu digawe deui sanajan can aya buruhna can puguh iraha rek dibayarna tapi ari daek digawe mah manehna teh boga pangharepan keur kahareupna. Aduh Gusti gara-gara kieu geuningan geus beuki beurang bae matak era beureunan batur mah geus araya di sawah keur digarawe. Ya Allah heueuh kieu teh hirup ampun Gusti ampun aing teh geura kasabah ku sabab beureunan babaturan mah geus digarawe cek BNI bari nangtung terus nyokot alat-alat keur digawe manehna di sawah. Geus kitu mah kencling weh indit ninggalkeun
imah reot maranehna terus ngajugjug sawah anu keur dipigawe ku maranehna jeung warga lainna. Sedangkan si Ucil manehna teh ayeuna geus nepi ka hiji susukan can digawe manehna oge neangan belut atawa neangan lauk, tapi manehna harita kalahkan nempokeun cai herang anu matak kabita pikeun jalma-jalma anu jarang ningali kaayaan susukan caina herang kawas kitu. Pastina oge lamun warga kota mah ningali kaayaan cai herang ngagenclang ngocor kitu teh mata kabita hayang mandi. Tapi keur manehna mah kusabab sapopoena ningali kaayaan kitu boro-boro mikiran hayang mandi nu aya beuteung beuki peurih murilit hayang dieusian. Aduh Gusti kaayaan teh kieu-kieu teuing. Aduh mah lapar itu aing ngaliwatan leuweung teh katempo loba dahareun, loba tangkal sampe, loba bolet, loba bonteng. Heueuh lamun aing mah meureunana geus dialaan keur ngeusian beuteung hanjakal nu batur. Aing mah teu hayang ceceremen, teu hayang pulang paling. Dah diajarkeun ku emak jeung bapa teh sanajan ngedul ge bapa heueuh ari nitah maling mentara. Aduh nah aing teh kieu-kieu teuing. Aing teh jujur teuing tapi sangsara ya Allah. Nah teu karunya ka abdi ya Allah. Ya Allah iraha abdi bakal beunghar atuh teu beunghar oge seubeuh beuteung teu peurih kieu ya Allah. Ya Allah di mana kasih sayang anjeun teh ka kuring kakuing. Aduh beuteung nyeri aduh. Si Ucil harita terus-terusan nyekelan beuteungna. Akhirna mah kusabab meureunnan mikir lamun terus-terusan ngarasakeun kawas kitu rek kiraha manehna digawe rek kiraha meunang belut atawa lauk. Akhirna mah nangtung mulai neangan liang belut. Geus meunang sababaraha liang belut diasupan urek teh can aya hiji-hiji acan anu nyorang umpan cacing dina useupna. Terus sababaraha kali muter neangan liang belut. Akhirna mah sanajan susah jeung bari nahan beuteung anu kacida murilit, si Ucil meunang hiji belut sanajan henteu gede tapi nambahan sumanget kusabab aya harepan manehna bisa meunang belut loba rek dijual keur meuli beas. Tah geuningan heueuh aduh meunang eta leutik oge lumayan mudah-mudahan menang batur nu loba leutik asa loba menang 1 kilo lumayan meuli beas aek dahareun seueuh supaya senang beuteung lah. Aduh eta menang deui aduh rada gede ieu mah rada gede. Si Ucil kacida bungahna harita terus-terusan mupul belut kacida gampang na sanggeus meunang hiji nu leutik. Akhirna mah satiap manehna ngasupkeun urekna kana liang belut polonyon deui narik belut lumayan. Ku si Ucil oge dikira-kira biasana meunang sakitu teh bisa ditukerkeun kana beas 1/2 liter atau beuki sumanget bae. Akhirna mah beuteung anu tadi kacida peurihna teh lambat laun kaubaran poho kusabab resep narikan belut polonyon deui. Akhirna mah si Ucil ngabayangkeun sakedeung deui beuteungna bakal seubeuh ku sangu. Geuningan ayeuna mah hasil oge
Iya tanda-tanda naonnya kok beda tilu poe tilu peuting mah lieur otak teh lieur boro-boro menang belut lauk sa siki oge henteu ayeuna mah geuningan babari buah-buah baparek baliknya tapi lamun baparek balik mawa naonnya aduh geuningan rezeki teh ayeuna mah beda euy ceuk si Ucil ngarasa aneh tapi anehna teh si Ucil bet ngabayangkeun bapana nu rek balik jeung bener deui tebakana teh teuing kabeneran atawa memang seukeut pamikiran si Ucil. Geus kitu mah terus-terusan ngalaan belut nepikeun ka ngarasa cukup bakal menang biasa liter jeung deungeuna akhirna mah si Ucil ngeureunkeun neangan belutna bari seuri bungah kacida bener-bener poe harita kaubaran sagala kasedihna kusabab ngabayangkeun bakal mundayang beteungna. Ayeuna mah balik geus rek meuli beas ka warung meuli beas asik jeung meuli asin jeung kerupuk mak urang bakal seubeuteung mak bakal seubeu mak cek si Ucil geus teu mikiran naon deui harita langsung ngagejlig balik ninggalkeun eta tempat rek ngajugjug warung anu biasa dipake ku manehna nukeran beas jeung lauk pauk saperti biasana lamun manehna hasil dina ngurek belut atawa nguseup lauk harita oge leumpangna teh kacida gancangna kusabab hayang geuwat geura nepi ka warung anu kumanehna rek dijugjug supaya geuwat meuli beas jeung lauk asin jeung kerupuk anu geus dibayangkeun kumanehna bakal nikmat engke dina dahar harita oge teu karasa geus nepi manehna teh ka lembur terus ngajugjug warung teu dilalilakeun manehna nukeurkeun belut anu kacida lobana bener kusabab geus biasa si Ucil bisa ngira-ngira belut lobana kawas kumaha bisa menangkeun beas sabaraha liter atawa setengah literna ayeuna teu salah manehna teh meunang beas saliter jeung lauk asin peda sasiki ditambah kurupuk 3 siki atuh kacida bungahna si Ucil teh bener yeuh beuteung seubeuh aing mah seubeuh heueuh teu karasa deui beuteung lapar ayeuna mah komo deui engke ureunan geus dahar mak mudah-mudahan bae emak teh ayeuna geus datang ka imah urang bakal dahar seubeuh mak kusabab geus sore uing yakin emak oge geus balik ngan teuing meunang dahareun teuing henteu emak tenang bae emak tenang uing mawa beas saliter lauk pedas sasiki jeung kerupuk 3 mak urang bakal seubeuh beuteung mak cek si Ucil bari ngagancangkeun leumpangna hayang geuwat geura nepi ka imahna teu salah pamikiran si Ucil harita bieni geus aya di imah deui keur amisak deui bae di imahna kusabab bingung mikiran kaayaan sore harita sabab teuing kunaon nu boga sawah teh can muruhan saperak-perak acan atuh kacida bingungna nyang hareupan sore harita reka dahar naon manehna jeung si Ucil komo deui mikiran kaayaan tadi isuk oge maranehna duaan teh can kaeusian dahareun saeutik-eutik acan bieunih oge nahan beuteung isuk teu nyirikeun ka warga jeung nu boga sawah kusabab bisi harariwangeun kusabab kahirupan maranehna oge teu beda jeung anu sejenna. Aduh Gustina ieu kumaha Ucil hampura Ucil boa urang bakal puasa Ucil
amat teu bisa mawana naon Ucil. Ya Allah, ya kumaha. Nah, ieu rek neangan duit ka mana? Dan waktu ngesore rek ka warung era pirang kudu nganjuk deui. Keur teh geus ditagih teu bisa mayar. Meureunana nganjuk oge lain dibere kalahkan dicarekan meureunana ku si bibi. Aduh Gusti, Ucil. Aduh di mana anjeun? Ayeuna Ucil anjeun teh di mana? Aduh Gusti. Buat teuing bundung teu hayang balik sabab mikiran meureunana balik oge moal balang daharna naon. Ya Allah. Ya Allah, kudu kumaha ayeuna abdi ya Allah. Harita BNI lelempangan ka ditu ka dieu bari nahan beuteung anu kacida laparna. Bari mikiran kaayaan si Ucil kusabab geus sore anakna can katembong balik. Atuh BNI teh langsung diuk kawas mebeutkeun maneh kusabab kacida sedihna.